Aya nama pokona mah keur karareuheul pisan ku sabab kamari aya nu meuli teh nu geulis. Nu ngaladangan teh salaki abi. Keheul abi teh mainna teu ngeuh teu ngomong nanaon, pokona mah aya nama urang siniran, urang peragakeun dina konten. Manehna nu ngajaga toko, abi nu jadi nu meulina cibah kumaha peragakeun. Kadela. Naon? Abi aya ide urang nyieun konten, pokona mah abi anu nungguan kamu nu nungguan tokona, abi nu jadi pembelina bakal alus sih mah konten teh. Asieun teh lucu. Ih, cobaan heula pokona mah bakal lucu sigana teh. Sok atuh. Kameramen sing alus ngameranang kenya, terus sing alus ngedit videona heuh. Nah, ayeuna mah ek briefing heula kontenna jeung si AA pokona mah kela. Kumaha? Kontenna? Kela. Jadi kontenna teh abi beli ka kamu teh. Beli semen 10 sak. Pokona mah totalna 1.200.000 weh. Banyak weh naon ge sebutin barang-barang deui nya selain semen. Terus engke teh ieu anu 200.000 na teh eta teh kan untung nanya. Bet dibikeun kanu meuli ku kamu teh engke teh kitu. Terus padahal eta teh 200.000 teh untung urang di toko kamu teh maksud teh kitu meraikeun kanu meuli eta gitu. Terus kamu teh minta nomor HP na nanya statusna ka abi teh engke teh gitu. Mu konten gitu mah mu. Bukan mu. Mu mau rame konten gitu mah. Mau rame. Mu. Nah, rek di konteneun atau moal ieu teh? Maksudna kumaha? Nya rek di konteneun atau mau nu bieu cek abi geuning nanyakeun statusna mere duit. Mau kumaha? Mau rame da kajadian sorangannya kamari gitu aya awe nu geulis. Eta puguh bating urang teh 200.000, 100.000 teh ngadon dibikeun ka bating. Iraha sok ngomong teh. Iraha. Marukan tuh apal. Marukan teh apal tong sok. Ieu tong sok ngabobodo da apal pamencekan mah. Erek mah itu erek di konten kan rame loh kamu di konten kan ya teh. Jika kamu teh tong sok kamera kamu nyin konten kitu kumaha? Ke rumah sa berarti. Kumaha mun lalajo si ituna? Ih bae we. Wajar nawar mah nya dibikeun we. Iya nawar eta mah Hugi ari batina urang sebagai penjaga toko mana eta mah Hugi. Can minta nomor HP-na, can nanyakeun alamatna, erek mau dikontenkeun. Misal aja puguh. Mung era. Ieu mah kamu naik nyen konten nyiniran. Teh nyiniran matakna. Tong sok. Hampura tuh. Hampura ungal-ungal ge. Hampura da. Ngeut. Hampura ungal-ungal ge atuh. Gareungit. Hampura da. Apal ge teu kaimanan teu. Henteu ayeuna. Henteu ayeuna teh teuing ke mah. Kamu sok kebiasaan konten kudu kitu lalajo era. Kebiasaan da ungal-ungal teh. Alus loh konten eta. Era ai kamu geus lah haroream nyen konten lagi